Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi sadayana tepakeun nami abdi Muhammad Abdul Rauf. Abdi sakola di SMA Negeri 1 Bojonggede. Abdi kelas 10-8. Di dieu abdi hoyong nyaritakeun dongeng anu judulna Ucing jeung Beurit. Di Pulau Leutik jauh di tengah leuweung aya beurit jeung ucing nu geus hirup lami. Ucing jeung beurit teh babaturan deket pisan, maranehna tara kungsi pasea atawa nyieun onar. Ucing nyebut si beurit Rai, sedangkan beurit nyebut ucing Akang. Aranjeunna nanggung bagja babarengan jeung silih ngajaga. Maranehna hanjelu lantaran dahareun beki saeutik. Maranehna ge ngadenge warta yen bahaya bakal datang ka pulau. Ucing bingung pisan, anjeunna hoyong ngebon, tapi sesah lantaran teu gaduh sikina. Rai, geura ka dieu, abdi gaduh pamikiran, cek ucing. Aya naon Kang? Walon si beurit. Urang tong cicing wae, dahareun sakedap deui seep. Abdi niat ngebon, tapi teu boga sikina. Ayeuna Akang nyuhunkeun bantosan ka Rai ngelarian bibit anu tiasa dipelak, utamana siki hanjeli, siki beas, jeung siki jagong. Muhun Akang, abdi mah nurut we, tapi Rai teu apal kudu neangan patani di mana. Nya eta masalahna, parahu nu aya di dieu leutik, abdi teu tiasa nganggo. Rai kudu mentas laut lega tur jero ka Pulau Kalinci. Di dinya tempatna subur jeung loba dahareun. Beurit indit balayar nepi ka anjog ka basisir. Anjeunna turun tuluy lumpat ka imah Kalinci. Punten abdi dititah ku lanceuk Akang Ucing, menta bibit kanggo dipelak, cek beurit. Kalinci nu karunya ningali beurit, tutungna mere kabeh bibit nu aya di tokona. Candak we sadayana, tapi hapunten sebab anjeun ngan ukur nganggo parahu leutik ka dieu. Kuring sieun lamun anjeun mawa loba, anjeun tilelep, cek Kalinci. Juragan abdi ngan ukur mawa siki saloba kuring bisa, jawab beurit. Tutungna beurit mawa sababaraha siki beas jeung 2 siki jagong. Sikina diselapkeun kana sungutna, tuluy dijaga ku letahna. Nalika anjeunna ngarasa haus jeung lapar, beurit terus nutup sungutna. Setepi na di pulau, beurit lumpat nyaperkeun si ucing. Ucing bagja pisan ka Rai. Aranjeunna melak siki babarengan, bari ngadoa sikina geura ngumuh. Pesan moralna nyaeta, urang kudu ngajaga persahabatan kalaya silih percaya jeung silih ngajaga.